hayang Mangganjar leres cing atuh ari tengah bulan kieu mah tong aya nu hajat nya Mang Nano di rompok ge mani numpuk surat undangan tah itu didatangan kumaha kabeulit mangkaning gaji pas-pasan aya keur kaonan nu keur jajan budak tuh gitu minggu ieu 8 leres batiluh lah we tapi keun wae urang ikhlas nampa surat kondangan 45 kondangan loba teuing kondangan leng kalut sangkaan lain budak disunatan tapi bapak disepitannya teu datang teu nyambungan nampa surat kondangan 45 kondangan loba teuing nu ngondang duh kalut pikiran teu disebut nah nyandung nah nikah nah munggaran aneh uleng mikir kondangan nampa surat kondangan 45 kondangan Mang Nano kunyem ngitung duit keur nyambungan mikiran kondangan duit keur panda kapaksa pake nyambungan mikiran kondangan Mang Onda betamada punten teu nyambungan mikiran kondangan mun kongeng menang nawar nyambungan tutup bulan mikiran ondangan Mangganjar atoh pisan loba ondangan nu nyasar mikiran ondangan pahili jeung lisensi surat kondangan dijual mikiran ondangan mun teu era ku diri ulah sok kudu nyambungan mikiran ondangan berkat dijualan asal tong kajinisan mikiran ondangan tambah hiji waktos Mangganjar leres apan ari nu hajat teh ngajajar leres Mang Nano teh geblus we asup buat kadinya kado dipasihkeun barang asup teh rumah rineuh teu wawuh kesalahan aduh arek dicanak deui pirang mata sing talit upami aya hajat nu ngajajar teh eta ge Mangganjar ge kantos kesalahan kumaha cenah ieu eta mana teh berkat dicanak teh sanes naon roto nampa surat kondangan kahuan nangkep tuh teu nyambungan tambah 2 tambah 4 urudul surat kondangan seueur ngabubruk kondangan nu kawin nyunatan nu ngarujuk jeung nyandung bareng saaleutan nu orokan ngagusaran kondangan alet-aletan nu nalak teu ngondang nampa surat kondangan baredat disasari Mang Nano samata dangdan jumponan kondangan acara
sadegen sahangrek datang Nyumponan kondangan Nyumponan kondangan angkatna ngagandeng di imah tacan sarapan Nyumponan kondangan Nyumponan kondangan di jalan fungsi lapar kapaksa nyelang jajan Nyumponan kondangan Nyumponan kondangan Mang Onda make dasi ngelebet tumpak sepeda Nyumponan kondangan Nyumponan kondangan kesangna mani ngucur mapai dasi kana dada Nyumponan kondangan Nyumponan kondangan Mang Gatot menang bilik ngabonceng mobil jawatan Nyumponan kondangan Nyumponan kondangan Mang Nano heheotan berkat di jualan Nyumponan kondangan Nyumponan kondangan